A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Inna sayaktosna kami nu agung, ja'alna eta ngajadikeun kami nu agung, fi a'naqihim dina pirang-pirang pundukna kaum, aglalan kana pirang-pirang belenggu, bi antu dhamma kuscara yen dihijikeun, ilaiha kana itu a'naq non al aidiyu pirang-pirang leungeun. Li annal gila karena sayaktosna belenggu, yujmi'u eta ngumpulkeun itu gil aliyada kana leungeun, ilal unuki kana pirang-pirang punduk. Fahia mangka ari itu aidi ail aidiu tegesna pirang-pirang leungeun, majmu'atun eta anu dikumpulkeun ilal azqani kana pirang-pirang gado. Jam'u dzaqonin ari adzqon eta jamakna lafaz dzaqon, wahya sareng ari itu adzqon majtami'ul lihyaini eta tempat jadina jangot. Fahum mangka ari itu kaum mukmahuna eta anu ditangahkeun kabeh, rafiuna anu ngangkatkeun kabeh, ru'usahum kana pirang-pirang sirahna itu kaum. La yastati'una barina teu barisaeun itu kaum, hifdhoha kana nungkulkeun itu ru'us. Wa hadza sareng ari ieu kaul tamthilun eta hiji perumpamaan. Wal muradu sareng ari anu dimaksad annahum eta sayaktosna kaum, la yadhinuna eta tetunduk itu kaum, lil imani pikeun iman, wala yuhfiduna jeung teu nungkulkeun itu kaum, ru'usahum kana pirang-pirang sirahna kaum, lahu karna iman. Wa ja'alna sareng ngajadikeun kami nu agung, mimbaini aidihim ti antara pirang-pirang leungeunna itu kaum, saddan kana panutup, wa min khalfihim jeung ti tukangeunna itu kaum, saddan kana panutup. Bi fathis sini kalawan dibaca patah sinna, dibaca saddan, wa dhammiha jeung dhammahna itu sin, dibaca suddan, fil maudhi'aini dina dua tempat. Fa'agsaina tuluy nutupan kami nu agung, hum ka itu kaum, fahum mangka ari itu kaum, la yubsiruna eta teu bisa nempo kabeh itu kaum. Tamthilun ari ieu eta perumpamaan aidon kalawan deui, lisaddi turukil imani karena katutupana pirang-pirang jalan iman, alaihim atas itu kaum. Wasawaun jeung eta sarua bae, alaihim ka itu kaum, aangzarta ari naha nyingsieunan anjeun, hum ka itu kaum. Bitahqiqil hamzataini kalawan dinyatakeun hamzah dua, wa ibdali tsaniyati jeung nukerkeun hamzah nu kadua alifan kana jadi alif, wa tasiliha jeung ngentengkeun kana itu atsaniyah. Wa idkhali alifin jeung ngasupkeun alif bainal musahalati di antara huruf anu dientengkeun, wal ukhra jeung nu sejen, wa tarki jeung tinggalna itu idkhali alif. Am lam tungdir atawa teu mere peringatan anjeun, la yu'minuna moal ariman itu kaum. Innama tungdiru pastina mere peringatan anjeun, yanfa'u tegasna manfaat, naon indaruka mere peringatan anjeun, man kajalma ittaba'a nuturkeun itu man adzikra kana adzikr, Al-Qur'ana tegasna Al-Qur'an. Wa khosya jeung sieun itu si man ar-rahmana ka zat anu maha pengasih, nyatana Allah, bila ghaibi dina kaayaan ghaib, khofa tegasna sieun itu si manittaba'a hu ka Allah, walam yara barina teu tiasa ningali itu si man hu ka Allah. Fabasyir maka kudu ngabubungah anjeun hu ka itu si manittaba'a, bimagfiratin ku panghampura, wa ajrin sareng ganjaran karimin anu mulia, wa ari itu ajrin karim al jannatu eta surga.
Inna sayaktosna kami nu agung, nahnu eta ari kami nu agung, nuhyi eta bakal ngahirupkeun kami nu agung al mauta ka anu geus marawat, lil ba'thi pikeun dibangkitkeun, wadak tubuh jeung nuliskeun kami nu agung fil lauhil mahfudzi di lauhil mahfud, makana perkara qaddamu geus mari gawe itu mauta kana ma fi hayatihim dina waktu hirupna itu mauta, min khairin nyatana kasaean wasyarrin sareng ka awonan, liujazu karena yen bakal dibalas itu mauta alaihi netepan atas itu maqaddamu, wa atharohum jeung kana peninggalan-peninggalana itu mauta, ma tegesna perkara ustuna geus dijadikeun kebiasaan naon bihi itu ma ba'dahum dina sabadana itu mauta, wa kulla syai'in jeung ngitung kami nu agung kana saban-saban perkara, nasbuhu ari nasobna kulla bi fi'lin eta tetep ku sabab fi'il, yufassiru anu nafsiran hu kana itu fi'il berarti teh istigol. Naon asoina kaul asoina tegesna ngitung kami nu agung hu kana itu kullasyai, dhobatna tegesna mariksa kami nu agung hu kana itu kullasyai, fi imamin dina buku induk mubinin anu pertela anu jelas, kitabin tegesna buku bayinin anu jelas, wa ari itu kitabim bayin Allahul mahfudu eta lauhil mahfud, wadrib sareng kudu ngajadikeun anjeun, ij'al tegesna ngajadikeun anjeun lahum pikeun itu kaum, masalan kana hiji contoh, maf'ulun awalun ari masalan eta jadi maf'ul anu kadua, ashabal qaryati ka pirang-pirang penduduk kampung, maf'ul tsanin ari ashab eta jadi maf'ul nu kadua, Antokiyata atawa Intokiyata tegesna penduduk Intokiyah, Ijaa tegesna dina nalikana geus datang hak ka itu ashabal qaryah, ila akhirihi ari ijaa dugi ka akhirna, badalus timalin eta jadi badal istimal min ashabal qaryati tina lafad ashabal qaryah. Saha al mursaluna pirang-pirang anu diutus kabeh, ay rusulu Isa tegesna pirang-pirang utusan Nabi Isa, id arsalna tegesna dina nalikana ngutus kami nu agung ilaihim ka itu mursalun, itsnaini kaduaan, fakadzabu tuluy ngabarohongkeun itu ashabal qaryah huma ka itu itsnaini, ila akhirihi ari id arsalna dugi ka akhirna, badalun eta jadi badal min id tina lafad id al ula nu kahiji, jadi id arsalna ilaihi muthnani fakadzabuhuma ilaih teh dugi ka akhirna eta teh jadi badal tina idjahal mursalun dina id. Fa'azazna tuluy nguatan kami nu agung, bitahfifi kalawan dibaca enteng tadi tasdidan, wa tasdidi jeung di tasdidan, qawwaina tegesna nguatan kami nu agung al itsnaini kanu duaan, bitsalitsin ku anu katilu, faqalu terus nyararios itu mursalun, inna ilaikum mursalun kana kaul anu neme, inna sayaktosna abdi sadaya ilaikum ka aranjeun sadaya mursaluna eta anu diutus kabeh. Qalu maka ngaromong itu ashabal qaryah, ma antum illa basyarum mithluna ilaih kana qaul anu neme, ma antum teu ari maraneh kabeh illa basyarun angin eta jelema, mithluna sapertikeun urang kabeh, wa ma anzala jeung teu nurunkeun sa ar-rahmanu zat anu maha pengasih, min syai'in tina hiji perkara, in angtum teu ari maraneh kabeh, ma angtum tegesna teu ari maraneh kabeh, illa takdzibuna angin eta gawe barohong kabeh. Qalu maka nyararios itu mursalun, rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ilaih kana qaul anu neme,
Rabbuna ari pangeran abdi sadaya. Ya'lamu eta maha uninga Rabbuna. Jaro berjalan itu lapad Rabbuna ya'lamu majrol qasami dina patempatan qasam. Wazida jeung ditambahan naon at-takidu nguatan bihi ku itu qaul Rabbuna ya'lamu wabil lami jeung ku lam ibtida alama karena perkara qoblahu tetep itu mak samemeh itu Rabbuna ya'lamu. Jadi ieu teh aya taukid kahiji taukidna teh Rabbuna ya'lamu anu nempatan dina patempatan qasam. Jadi seperti wallahi innakum ilaikum lamur salun. Taukid nu kadua nyaeta lam ibtida nu aya dina lamur salun. Alasanna teh sabab aya kaul orang-orang kafir ma'angtum ila basarum miftuna tah ingkar kulantaran aya kaul eta maka ditambahan level taukidna nyata ku qasam jeung ku lam ibtida. Inna saektosna abdi sadaya ilaikum kamaraneh kabeh lamur saluna yakin eta anu diutus kabeh. Wa ma alaina jeung teu eta tetep tanggung jawab abdi sadaya illal balagu angin ari nyampaikeun al mubinu anu ngajelaskeun at-tabligu tegesna nyampaikeun al bayyinu anu ngajelaskeun al zahiru anu zahir bil adillati ku pirang-pirang dalil al wadhihati anu jelas wahya sareng ari itu adillah ibraul akmahi eta nyagerkeun anu lolong wa al abrosi jeung anu kusta wal maridi jeung nu gering wa ihyaul mayyiti jeung ngahirupkeun deui anu maut. Qalu maka ngaromong itu ashabal qaryah inna tatayyarna bikum la illam tangtahu lanarjumannakum ilaih kana kaul anu neme. Inna saektosna urang tatoyarna eta sial urang atau gawe tatoyur urang tasyamna tegesna sial urang bikum kusabab maraneh kabeh lin kita ilmatori karena narima terputusna cai hujan anna ti urang bisa babikum kusabab maraneh kabeh. Lain lamu kosamin ari lam nu aya dina lafaz lain eta lam kosam. La illam tang tahu yakin lamun teu eureun maraneh kabeh lanar jumanna maka yakin rek ngarajam sanya-nyana urang kum kamaraneh kabeh bil hijaroti ku batu walaya masanna jeung yakin bakal kena sanya-nyana kum kamaraneh kabeh minna ti urang naon azabun siksa alimun anu pedih muklimun tegasna anu medihkeun. Qalu maka ngawaler itu mursalun ta'irukum ma'akum ileh kana kaul anu neme. Ta'irukum ari kesialan maraneh kabeh su'mukum tegesna kesialan maraneh kabeh ma'akum eta tetep sarta maraneh kabeh bikufrihim kusabab kalupurna maraneh kabeh. Aing dzukirtum hamzatu istifhamin ari hamzah dina lapad ain hamzah nu kahiji eta istifham dakholat anu asub itu hamzah istifham ala an kana lapad an asyartiyati anu bangsa syarat wa fi hamzatiha jeung eta tetep dina hamzahna itu hamzah syartiyah at-tahqiqu ari dinyatakeun wa tashilu jeung dientengkeun wa idkhalu alifin jeung ngasupkeun kana alif bainaha di antara itu hamzah biwajhiha kalawan dua jalana itu hamzah wa bainal ura jeung di antara nu sejen. Aing dzukirtum naha lamun dielingan maraneh kabeh wuidtum tegesna di papatahan maraneh kabeh wa huwibtum jeung disingsieunnan maraneh kabeh. Wa jawabu syarti jeung ari jawab syarat mahdufun eta anu dibuang ayata toyartum wa kafartum tegesna lafad anu neme tatoyartum maka salrial maraneh kabeh wa kafartum jeung kalupur maraneh kabeh. Wa sareng ari itu aing dzukirtum mahalul istifhami eta nempatan dina patepatan istifham wal muradu jeung ari anu dimaksud bihiku itu istifham atau bihu eta atau bih ngawoleh lain nanyakeun. Bal angtum balik ta ari maraneh kabeh kaumun eta kaum musrifuna anu leuleuwieun kabeh mutajawizuna tegesna anu ngaleuwihan kabeh al hadda kana batasan bisyirkikum kusabab kamusrikan maraneh kabeh.
Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.